Bismillahirrahmanirrahim. Tos ariap teu acan. Balik kanan ka dieu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam mudah-mudahan sing loba duit. Nu amin berarti nu teu boga duit. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan nu ngajawab salam sorana kurang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Arahya eta tukang kamera calik atuh. Karunya tuh celenggu we geura dipengker. Da licik si eta mah ari wajah abdi ditoongan. Nah gitu. Aya nama Bu. Nu nyang hunyar aya. Nu sila, nu embok, nu nangkep tuur, nu nyeri tuur, nu roromeheun, nu jomblo, nu boga hutang. Allahu Akbar. Nah geuning beuki tarik. Mudah-mudahannya ibu kadieu ngaos bari ngawaler salam abdi disarengan ku ikhlas jeung ridho sing lunas hutang. Nu amin berarti nu gede tanagana. Daramang sadayana lembur naon ieu teh? Masya Allah. Aku di garasi dama ya ibu-ibu nama ni garelis. Sawareh. Tos biasa ya di garasi da upami aya pangaosan jamaahna kieu seueur. Terus biasa mau balik di garasi da upami nuju ceramah tara dibere cai. Otacan. Alhamdulillahirabbil alamin.
kayak ieu teh aya salon anu ngajenger kana cepil nu mana nya ya tah nu ieu ya cobi tukang salon ieu posisina tong dikadiekeun. Alhamdulillahi rabbil alamin atawa dipareuman ieu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terima kasih atuh mun masih hante nu kasep nu ngora kene disyukuri we nu aya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alim cenah eta mah tah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cobi atuh akang ekona rada dialitan. Tah datang deui. Sarua ieu ge kieu. Masya Allah ngan beda ieu mah janggotan bala ieu mah wajahna teh pinuh ku bubuluan. Ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kalimah thayyibah heula bacakeun sadayana coba iringi ku tepakan hadroh. Eueuh ieu meuni gareulis seragamna neng tos lalunas teh acan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. La ilaha illallah. La
semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Siap. Tunduh teu acan. Tos taruang. Iya aneh aya nu kieu. Aduh, ieu mah sababaraha hiji. Biasa nama cawut teh dina taneun tangkalna. Ieu mah naplok na tihang. Ibu osok nuang cawut tara. Monyet ge karesepna naon? Inya tuh. Sakur monyet kabekina ngan teu sakur anu beuki cau eta mo da urang oge sok ngadahar berarti urang oge beuki. Ojo astagfirullah manya monyet ditiung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tempatna di Kampung Garasida, Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Di hadiran ieu acara kuribuan warga. Aya jigana ieu 7.000 mah. Jeung nu teu hadir. Yang tentu kita semua pada malam ini hanyalah ingin mendambakan ridho Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada siapa? Kepada paduka alam, pemimpin tercinta Habib termulia, pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, pemimpin yang mampu mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Siapa dia? Wahwa laisa Gabriel Batistuta fi baladi Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa. Wahwa laisa Aldebaran yang ada di sinetron Ikatan Cinta. Wahwa laisa Tukul Arwana fi bukan 4 mata. Lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sing kompak Muhammad. Nabi Muhammad tos teu aya di kieuna saha nu diwariskeun ku Nabi adalah para aula. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Yakin di Garasida di Desa Wangkelang aya para ula, aya para kiai, ala ulama warasatul. Yakin ieu barudak anu di panggung anu aranom anu sarepuh neng-neng nu dipayun ieu tiasa ngaos pasti nu mapatahan para kiai, para ula nu sok menerangi ku ilmuna ka urang sadayana. Maka naduakeun para ulama nu aya di Garasida sing paranjang yuswana. Kunaon ece teu amin jiga nu keul kaajengan. Doakan para ulama, para kiai di Garasida sing diparanjangkeun yuswana. Aya di dieu pasantren. Aya di dieu santri nu hadir. Mana santri? Oh. Cenah abdi mah da moal di pasantrenkeun boga budak teh bongan, budak teh di pasantren masuk budug. Ulah gagabah ece abdi ge tiasa kieu teh ladang budug. Tak Kang Ustad alumni Miftahul Huda Zamis alma mater tiasa calik di Majalengka ieu teh buruh budug.
Matak ibu teh ulah sok menyepelekan santri, justru ibu lamun boga budak teu jadi santri minimal kawinkeun ka santri. Gaduh minantu santri mah berkah. Ku santri mah sagala bisa, mituha koret ruqyah ku santri mah. Pamajikan cerewet ulah teu setuju pamajikan cerewet di ruqyah moal hade. Mun arek pamajikan cerewet bere rupiah. Setuju ibu? Makana doakan ieu kasepuhan di Masjid Al Ikhlas para kiai di Garasida sakali deui aminan sing paranjang yuswana. Abdi keung da pakuna Garasida teh para ulama, pakuna Majalengka, pakuna dunia teh para ulama, para kiai. Makana lamun di Garasida kiai ngantunkeun keung, abdi nyuhunkeun ka Gusti daripada kiai ngantunkeun ti payun wios Pak RW heula. Aya Pak RW? Mana Pak RW? Coba Pak RW menampakkan diri. Kapan lamun RW rumah sak jalmi biasana jalmi mah lamun ngaji sok kaciri cicingna dinu caang, lamun jurig mana me cicingna teh sok dinu poek teu kaciri tidak menampakkan diri. Jadi lamun RW jeung RT teu kaciri berarti RT teh nyumput. Astagfirullahaladzim, teu eling ka RT jeung ka RW nyebut juri. Awas Pak RT, tanya nu nyebut jurig bawa isu ke rumah sakit. Opname. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu ikhlas salik ieu teu betah kieu mudun. Yang saya hormati Master of Ceremony protokol duka nu mana ieu MC na teh? Oh iya, aduh anu masih ancai tadi. Atur nuhun Kang MC, pokoknya mah sareng Akang nu kumisan tadi nu masihan teh manis. Tehnya pasti manis-manis si Akang ini. Tong dikeprokan yang dalin japati. Dusta. Hoaknya. Nu dipihormat para kiai, para ajengan, para ulama. Nu dipihormat pupuh lemur papayung masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Wangkelang ayanya. Eta aduh da katingali masalah nama taya deui nu seuri wae iwati kepala desa. Setiap abdi ngalieu keur seuri wae. Mata abdi mah tita tadi ge penasaran timbul pertanyaan sebenarnya ada apa di hati kepala desa. Punten Ibu Kades saking cemburuan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Doakan Bapak Kepala Desa Sawe pimpinan doanya di Wangkelang. Dikawit RT RW Bapak Kepala Desa jamaahna Bapak BPD na mudah-mudahan ku Allah disehatkan dijantenkeun pemimpin anu amanah amin. Iya desa Wangkelang sing langkung barokah amin. Di mana jang eta atas jajan. Cicing Randy atuh mana mah ini tilitan wae. Ini santuy ya tuh. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada. Wabil khusus Bapak Ketua Panitia Penyelenggara ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu disesepuhan ku Bapak Ketua DKM kersana Bapak Eman. Pak Eman teh asli orang dia. Asli orang Sunda. Mohon dalamun orang Jawa mah omon ieu teh. Kapan hari Sunda jeung Jawa sahurup bedana. Sunda mah kana A, Jawa mah kana. Mun di Sunda iana berarti di Jawa mah. Sok Bu kaluarkeun suara bisi nyeri huntu tadi bekas. Mun di Sunda nana di Jawa mah. Sok kaluarkeun Kang. Akang teh ulah molohok we jiga kepala desa kieu we. Sok sing pugu kaluarkeun suarana. Mun rek nyora-nyora, mun rek maot-maot sakali nya bingung atuh teh nyora masuk kira disebut ceng-celengan da usik atuh. Mun di Sunda tata berarti di Jawa mah sok neng. Setiap moal maksa kasih itulah ka dia we ya.
Mun di Sunda jana di Jawa mah keluarkan awas. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah tong ngajerit naon gegebug sagala deh. Tah kayak pasti ya negatif ya pikiran ya. Atuh jeung sagala digebugan gerak. Yeuk mun di Sunda kuntul di Jawa bango astagfirullah. Naon sih di balena ku tisu. Ih, di Sunda kuntul di Jawa mah bango ece. Dari mu atuh kalakak tetap pakai itu tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Eman sareng sadaya reng-rengan panitia ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus panginten ieu teh syukuran masjid gitu. Masjid Al Ikhlas, Masya Allah, iya masjid dibangun keluarga Gara Sidak. Sabaraha tahun iya prosesnya? 2 tahun. Ternyata di atas bukit aya keistimewaan yang sangat istimewa. Naon Al Ikhlas. Ngan kada ieu masjid dibangun gede, masjid dibangun dengan biaya mahal. Da ngabangun masjid mah teu hese, ngabangun masjid mah teu susah. Nu hese lain nyeun masjidna, nu hese mah ngeusian masjid lainana. Nah kala jigjikanana. Kapan keur nguruskeun masjid ieu teh? Nu hese lain nyeun masjidna, nu hese mah ngeusian masjid. Tak jadi ayeuna syukuran masjid teh lain ukur ngan syukuran masjid wungkul atuh ece. Syukur urang ka Allah, ece dibere cager, akang dibere sehat, panca indra awak urang sok mangpaatkeun jang ibadah. Ka mana ibadahna suku lengkahkeun ka mas. Kahade ece lamun boga suku eta suku tong dilengkahkeun kana lain lengkahkeun suku eta geus dikana deui wae. Boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun. Gaduh soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun. Kamanakeun eta sampean ece lengkahkeun ka masjid ece teu ka masjid jurungkeun salaki sina ka mana. Lamun rumah tangga hayang berkah hirup hayang barokah kunci salat awal waktu berjamaah. Di mana salaki meung penghirup sing daekeun ka mana? Tah itu da boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Astagfirullah. Pirakus ya sina buyan atuh kudu maot cicing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu aya buaya tak ieu ge ece ka dieu ti bumi akang ka dieu ti imah angkat yakin ieu teh keur syukuran ka Gusti. Da yakin ibu moal bisa ngalengkakeun sampean akang moal tiasa ngepatkeun pandangan lamun jiwa akang diri ibu teu aya tanaga. Di mana tanaga eta eueuh deui tina saripati tuangan nu dituang ku urang. Di mana eta tuangan hakikatna ti Gusti Allah. Yakin ibu jeung akang ka dieu ieu keur syukuran kana tuangan ti Gusti. Ikhlas ibu ka dieu. Dipaksa ku paeman. Dipaksa ku sadayana panitia. Diburuhan ku kepala desa. Can. Doa ieu mah PDW nya can. Toma meureun si eta. Bu. Ibu ti bumi ka dieu tebih caket. Eta nu tebih ka dieu kana motor apa naon jalan kaki? Oh laleumpang geus teh ka dieu. Diburuhan. Aya nu muruhan. Kunaon atuh jigjig ka dieu? Bade naon ece ka dieu? Bade tolabul ilmi akang rek naon ka dieu? Oh rek melongkeun abdi. Sing alus tujuan dina ati sabab urang hayang meunang harga ti Gusti. Jalmi anu digarasida nu angkat ngaji pasti dalam ati hoyong kenging pangaji ti Gusti. Maka ece sanajan teu dipaksa, sanajan akang teu aya nu maksa, melainkan ka dieu kabeh maksakeun. Mohon Bu, sok aya di dia pengawasan mingguan, bulanan, yasinan, marhabaan, solawatan, tahlilan,
Mun aya nu maraot sok taraklil. Teu bisa atuh ece nu maraot. Ih, maknya nu maraot taraklil nu hirup arudu dungkul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tampilan ece sareng akang kacida bedana lamun angkat kana pangaosan rutinan biasa sareng kana pangajian rajaban ningali aki-aki ningali bapak-bapak biasana kana mingguan masuk make sarung kari-kari kana rajaban mada bade ningali abdi ti Pangandaran eta si akang meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu dasar ibu-ibu na gaul zaman now angkat kana pangaosan mingguan masuk make sarung jeung samping kari-kari kana rajaban mah da bade ningali hadro jeung genyering meniningkah make calana legging tangingetkeun eta bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak sok atuh kompak sok awas nu teu milu pokona marasakeun dikoet ku anak eta nini make heup atuh naon cenah eta teu puguh tata kolanana atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Allah geuning tos jam 11:30 teu karaos 5 menit deui nya awios da amplop mah tos dirapet ieu. Hapunten Mang Eman bilih abdi kirang lami omat ulah dugikeun kangurangan kontrak da abdi mah tos dita tadi oce kata mi capek tunduh teu kiat ieu teh dipasihan cai teu akur jeung kaayaan cai aqua sing puguh nu kieu mah saha nu rek ditamaan ngaranna saha. Oh iya larutan penyegar cap taki 3.000 ieu teh hargana. Aduh asa teh saimbang jeung panggung aja. Ai panggung badag ari sakieu. Nyeng cele aja dihareup cenah panggung asa di kandang eme. Nya atuh di Paraban nu kieu sok nang dauna naon. Halo abong ngaji sisi gawir pinuh ku rametuk ieu. Alhamdulillah. Bu keikhlasan dalam hati wargi-wargi sadaya nu angkat ka dieu maksad bade tolabul il mudah-mudahan jamaah sadaya sing menang pangaji ti Gusti nu Maha Suci naon pangaji keur ece naon pangaji keur akang naon pangaji keur ibi anu angkat ngaji eueuh deui ku Allah bakal diasupkeun jalan dibere keur ka sawargi ka surga atuh ce hoyong ka surga arapal jalanna sok barengan gararek di bejaan kamana mah ece jalan lain kitu atunya bet celengkeung tarik bari salah tah nu kieu jelema bodoh pede nu kieu teh ih ketang daripada teh nyora-nyora ya Kang nya sok pede we oh kamana mah ece jalan ka Jogja kitu ka dieu mah Pak RT ka Palingwetan ka mana mah ece jalan ka dieu mah alah akang ka lain tus itu mah ka Panganaran je cik atuh Gusti cik ti mana eta ti mana manggih dalil ka Pak Ulis ti mana Pak Ulis abdi mah yang apal ti mana manggih dalil eta jalan ka surga ka Panganaran sok asa kakarek abdi mah santren tataroskeun ka Kang Ustad Kojeng ece da di kuda masuk ka tanah Kojeng ieu teh di mana atuh dalil eta jalan ka surga ka Panganaran si eta mah lain hayang ka surga Pak Ulis mah hayang nyusul abdi intina mah teh mah oh cok sok balikan deui kompak ka mana mah ece jalan gitu ka dieu mah akang ka palih ka mana mah ece jalan ka surga ka dieu mah ala ibi ka pangaosan kompak tempona sing akur ka osan tuluk tuk tah cek abdi ge pasti giliran nyebut jreng mah jeung beheung-beheung na ungek untung teu pegat ge Bu
Saha eta nu mapatahan nyebut jreng? Oh, aku abdi di piwarang teu. Atawa ibu mah geus baradami direncanakeun ti imah ka dieu wayah kieu rek nyebut jreng. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ieu syukurna para panitia ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan tamatna ieu Masjid Al-Ikhlas sekaligus peringatan hari besar Islam dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ini syukuran para panitia riungan urang sadaya termasuk yang dimuliakan oleh Allah? Pasti. Bahkan mudah-mudahan ruh Nabi hadir waktu ayeuna di tengah-tengah urang sadayana. Amin. Amin. Sing tarik atuh amin. Hoyong ibu disafaatan ku Kangjeng Nabi. Ibu cinta henteu ka Kangjeng Nabi. Sing tarik da moal nyarekan ieu salaki oge. Ibu cinta henteu ka Kangjeng Nabi? Ari ibu cinta henteu ka kepala desa? Aduh, hapunten. Hapunten Pak Kuwu. Awewe sakieu lobana meuni eueuh hiji nu bogoheun ka Kuwu. Sabab kepala desa komodai Pak Kesra, komodai Pak Ulis itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Da pasti atuh ece moal daek ece ka dieu para pamuda nu tara biasana angkat kana acara. Ayeuna mah keremah da urang teh PHBI peringatan hari besar Islam kunaon jauh di jugjug anggang di teang yakin anu nguatkeun ka urang timbulna rasa mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasa cinta tah iya teh tah Paku peserta KDI ya teh ya nu teu asup nominasi itu ya. Sok bareng ece rasa cinta pasti ada pada makhluk ditepakan moal ya teh kalah cari cing kaca jika ngakulang jika kurang jajan kabeh kaca sok neng rasa cinta pasti ada pada makhluk dah gitu sip tong make genjering hingga kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan aduh bonusna lila bu sok geura tungtungna sareng renung kurang kompak sakali deui tempona sing akur renung. Oh sok kikituan keur pangaosan mingguan je. Semua yakin semua makhluk yang bernyawa apalagi kepada Nabi kita pasti urang garasida punya rasa cinta. Sok abdi mah bade ngabandingkeun cinta ibu ka Kangjeng Nabi jeung cinta ibu ka salaki. Beki lami, beki kolot cinta ka Kangjeng Nabi ece beki namah, beki ngurangan. Tong asa-asa beki namahan, beki ngurangan. Beki kuat, beki kenor. Lamun kasalaki eta bogoh ece cinta ece geus beki lila beki kolot beki namahan beki ngurangan. Alah sok tong asa-asa beki kuat beki kenor. Alah cek ayeuna bogoh keneh kasalaki henteu. Aduh oh Kang jujur ieu geus ngajawab si ieu mah geus teu bogoh ka Akang teh. Akang ieu ka pamajikan geus kolot ieu Akang aya keneh bogoh henteu. Bagus. Ih da normal atunya Kangnya. Maknya Akang bogoh kanu peot kieu. Sok ayeuna mah abdi bade harus jawab Kang, Abah, Aki. Ari Aki jeung Abah jeung Akang lamun ningali awewe geulis Akang sok aya rasa resep henteu. Bagus tah. Berarti normal. Lamun geus eueuh ka resep ku diinpus. Ngan urang gaduh hijab, urang gaduh kakuatan Bu. Yakin boro-boro ece umur saluhuran abdi sanapeun ece dina yuswa abdi ka salaki ayeuna geus tidak ada rasa cinta sama sekali. Jujur we.
Rumah tangga baheula anyar nikah jeung ayeuna jauh berbeda. Ibu dipanggil ku caroge ayeuna jeung baheula benten henteu. Kapungkur disebat naon? Naon? Allahu Akbar ayang. Aduh si ayang, ari suku Jebra gayang. Menegalo si ayang sampean romekeun ayang Asalah itu kang kasawang mah abah we euceu. Meni mararewah teu pararugutu mun kitu sapertos Bapak Kepala Desa. Kasep geulis, pantes atuh sampean lenco, papap yayang teh pantes. Bade ka mana papap? Bade ngantor yang, hati-hati pap. Aduh, naik mobil. Yayang kemana cantik belanja pap? Naik Honda Jazz. Urang teh kudu ningali saldo atuh euceu. Cuma menikalah gujrud sadesa manggil papap yayang ari pagawean salaki ngalaan jengkol. Bade ka mana pap? Ngalah jengkol yang. Ayayang ka mana? Ngaramet pap. Budak rek sakola dah papap dah mamam lanceukna sidiran dah diran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk dengan rasa cinta ibu banget cinta ke Kangjeng Nabi banget rindu urang hoyong keing sapati Kangjeng Nabi kajen teuing akang ningalkeun ayeuna pagawean di imah naon pagawean akang pamajikan keur hamil 8 bulan ku akang ditinggalkeun pedal eta kolotkeun Ece biasana sok aja sinetron Ikatan Cinta ayeuna mah dikantunkeun angkat ka dieu demi apa demi cintaku Allah sok kang keluarkan lah kemanapun ikut denganmu walaupun harus ku terjang laut dan sok tarikan bulan madu di silahkan kalau kau mampu bulan madu di awan biru yang tigubrag boro-boro bulan madu di atas pelangi di awan biru bulan madu ke Pangandaran gitu mampu lawas sok akang atuh bisa yang bulan madunya bisa yang bulan alaun atuh tah lah Pak Ulis kaditu ka Pangandaran Pak Ulis sok ku abdi disadiakeun hotel tah moal kagok laut biru tah atuh apal-apal laut biru kaditu tuh ka Pangandaran cenah teu boga duit mata ka telepon we Pak Ulis telepon abdi sok wajib yang ka Pangandaran silakan buat Pak Ulis pokoknya masuk ke laut biru gratis keluar bayar telah Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Bacakan salam dulu kepada Nabi kita. Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Lanjut teraskeun ikhlas gitu moal nyarekan ka abdi bisi lami bade naon atuh bade tolabul ilmi we keukeuh ece mah sae pisan ari abdi rek naon ka dieu tah abdi mah mang eman ka dieu teh hayang loba dulur oco yih astagfirullah nyebut duit meni nyarekan bari molotot hayang loba dulur ari ku loba dulur mah moal susah kaditu ka dieu ge mata abdi niat ka teh yang loba dulur ami abdi balik ti dieu meunang doa ece duit wae atuh
peringatan Isra Mi'raj Nabi ieu syukur ka Gusti Masjid Al Ikhlas beres ece kenging wargi-wargi urang garasi. Yakin ia sangat dimuliakan oleh Allah karena apa? Dalam riungan syukuran ia amarobi sodakoh, di dalam Al-Quran ayat sodakoh. Di pasihan berkat ku panitia ece. Naon? Di pasihan tuangan. Ai tuang di pasihan teu. Ta abdi ge ieu aya, ta ieu teh sodakoh ngan ku abdi moal dileueut, komo ieu mah yeuh. Kunaon sababna? Ieu teh nu kitu karesep salaki abdi. Oh geus we ieu make resekan we atuh. Alah teh kaceu mun dekat sakeupel ieu mah lain ngaji jang sajam jang manuk ieu mah. Yang kedua dina ieu riungan syukuran Masjid Amarobi Ma'ruf aya pangaji. Bahkan ia pengajian dikaitkan dicantelkan karena hari besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Kunaon geuning nu sok diperingati dengan ukur Kangjeng Nabi, padahal Nabi Muhammad lahir ke permukaan bumi pangpengkerna disebatna khataman nabiyyin, penutup sadaya nabi. Nabi Adam, Nabi yang lebih awal, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, sadaya Nabi. Ternyata Nabi Muhammad anu ku Allah diangkat ke permukaan bumi kanggo menyampaikan misi risalah ka Rasulanana, disimpan nupang akhir-akhirna. Tapi kunaon setiap ayat peringatan yang diperingati adalah junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Gusti urang. Keheula sing puguh ieu. Nu ieu sarerea, nu ieu sadayana. Komo nu dihanap mah saredaya euceuk. Bingung si itu mah meureun. Rek nyebut sarerea aya nu sadayana. Rek nyebut sadayana aya nu nyebut sarerea. Jadi si itu mah saredaya. Perjis juga si aki-aki urang Kuningan euceuk abdi keur acara di Kuningan. Ari petugas nu maca sholawat ala toha si abah dan nunutan dihanap ala Yasin. Nya eta batur mah ala toha rasulillah mana nama ala tosin Gusti urang sare Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy Nabi Muhammad ibu lahirna di kota mana? Wafatna di mana? Dimakamkeunana makbaroh Kangjeng Nabi di mana? Di Madi. Ari ece rek dimakamkeun di mana? Oh, iya nu di payunan barade maot moal. Sok atuh ayeuna. Ieu bisi majar ngoretkeun abdi da geus nyebut bade sok mangga. Meumpeng loba batur aya nu mulasara ece. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas urang ulah sok mopohokeun kana maot da geuning boro-boro ayeuna urang pangkat Kangjeng Nabi nu tara gawe dosa anger ngantunkeun alam dun. Komo atuh urang mah nu teu pangkat RT acan sekalipun RT presiden oge kabeh bakal mah anu ngaran maot lain mungkin tapi pas. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja rakyat biasa apa RT Pak Kuwu, Pak RW, Pak Kiai, pupus ka Kiai mah aduh si eta nyebut mati ka Kiai. Awas bisi-bisu sakuriling awaknya. Jager sakumaha gagah-gagahna para pamuda punten para pamuda. Kita ulah sombong ceu. Sok aya di dieu jelema nu sombong. Nu kumaha jelema sombong punten ceu lain agul ku dunia wungkul kadang sok aya nu kieu eta jalma geus rasa pinter padahal eta teh jalma pangbodona ngan asa pang pinterna digeuingkeun ku batur dielingan ku batur sok kadang-kadang tara narima aya nu kitu. Lamun jalma geus ngarasa bener eta jalma pang salahna najan lakuna salah dibenerkeun ku batur sok hese nampi aya nu kitu. Aya kabeh kana pagawean kadang-kadang sok ikhlas kadang-kadang henteu rajeun ayeuna dipititah ku batur ngurus naon wae nu dipikirkeun teh buruh jeung buruh we sok aya nu kitu. Awas ece hirup di alam dunia tong mandang buruh ti manusia saha nu bakal muruhan
ketika orang ikhlas sesuatu apapun nu dikerjakan ku urang yakin nu ngabales lain jalma tapi bu awas hirup di alam dunia entong sombong kabeh dunia geus maot mah ditinggal. Para pemuda teu ngarasa panggagahna bahasa anu lain turutanan batur anjing sok aya nu kitu anjing bobo sia kehead aduh buuk di boroman di konengan jahean sakalian pada namanya longon ditato menikan cakatuhu nu kenca gambar kalabang nu katuhu gambar sawang dina buja gambar upin ipin dina bujur gambar Doraemon aduh ari diudag anjing lewe bahasa anjing ari jajan cireng awas gagah-gagahna manusia bukan karena manusia yang gagah tapi ada yang memberikan kegagahan siapa Gusti nu maha gagah nu maha kuat Gusti urang dikuatkan ku saha digagahkan ku saha ketika urang dibere gagah jeung kuat ku Allah tapi dipakai sombong ka Allah teu saeutik jelema angkat ka sawah mah eta suku bapak-bapak ngadak-ngadak mampu nah ari ka masjid eta suku ngadak-ngadak lumpuh aya nu kitu aya ieu masjid ibu geus tamat kieu dibangun anu sok berjamaah na nu kolot nu ngora di dieu aya bapak-bapak jeung para pemuda kompak leuwih 50 urang mungkin aya 100 na bakal aya nu berjamaah engke subuh 100 di dieu aya moal awas Kang ayeuna di tengah-tengah umat Islam keur loba fitnah atuh masjid ulah dikosongkeun komo lamun ditutup nalangsa jeung nyeri hate umat Yahudi umat Nasrani bisa jadi bertepuk tangan kahayang manehanana tempat ibadah umat Islam eueuh nu ngeusian dihajakeun ku urang Islamna diantap ditutup naudzu sok ecek ka masjid tong kahalang pedah nanyak pedah mudun pedah leueur pedah poek mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid cuy emaknya jijik kalemur balikan deui mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa sabab aya nu dimaksud pamaksud rek naon maksud ibu ka dieu tah ecek ka dieu hayang ayeuna meunang syafaat rek naon maksud tujuan akang ka masjid eueuh deui hayang meunang pahala darajat 7 likur darah bu usum hujan teh ayeuna di dieu salaki sok eureun lamun keur hujan tara ka masjid tong kalah eureun jurungkeun ku ecek akang ayeuna tong ngarasa betah lamun dicarak ku salaku pamajikan bapak tong ka masjid lah ayeuna mah hujan tapi bapak kudu bisa ngalawan teu bisa kitu mah bapak teh capek nyeun masjid teh ieu belan dunia dikorbankeun ku bapak piraku geus jadi masjid bapak moal arek berjamaah da bapak teh hirup hayang barokah ari geus pak hujan rek mawa payung bapak mah ari geus leueur rek mawa itek poek rek bakal batre eueuh baterena ge ek mawa obor akang teu bisa dihalangan ku pamajikan hujan angin dor-dor ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajen teuing teu paduli ecek ku halang sabab tujuan hayang berjamaah di lamun leueur nyanak itek lamun poek mah kalau batre lamun hujan make maksakeun init ka alus lamun salaki ecek di payung hujan ka masjid teu alus ecek tuna we di luarnya sok tuna bisi kekeh ecek maksa alus sok isuk jurungkeun salaki cobaan ku salaki ecek nyengcle di tengah masjid alih lah sorangan yakin ku tetangga pada ngontrog pada melongkeun pada maledog itu iraha salaki beesih gelokna sorangan yang celeng di papayung di tengah masjid tuna di luar ecek kadenya Kang para pemuda piraku urang ari ngangkat barbel besi ku sorangan kaduga akang piraku mangul pare ku sorangan sakarung ti sawah kaduga mangul suluh sapangulan kaduga sementara ka masjid teu kudu barang panggul ngangkatkeun pandangan dua di piwarang ku Allah Allahu Akbar lohor 4 rakaat asar 4 maghrib isya subuh loba keneh jelema nu teu kaduga bu sok aya males kana salat teu purun kana salat panghoreamna salat naon subuh jeung salat jeung salat jeung salat mag jeung salat lo
Sallu ala Nabi Muhammad. Eling-eling dulur ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu pahe salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah horeng maut sok anu apal makaluarkeun borosok di datangna teu ngagaretok pernah ibu nu maot di dia di garasida di bejaan heula ku malaikat Ijrail maot mah malaikat ngadodo sok seueur jalmi nu maot dada teu udur heuh ulah dikaitkeun jeung sangkut pautkeun jeung corona ceuk memeh corona ge seueur jalmi nu maot dadakan muhun Bu. Tuh Ustaz Jepri Al-Bukhari sahanu teu uninga urang garasina ka Ustaz Jepri dai jutaan umat maot tujuh tenarna ece ilmuna nuju ka mana-mana disebarkeun ku anjeunna dunia nuju ditamplokeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala maot ngadadak teu udur alatan kecelakaan dengan jalan bagaimanapun umur mah moal aya nu maot di tengah-tengah umur Haji Darso nu ngalagu mapai-mapai jalan satapak maot ngadadak kunaon maot ngadadak capeun mapai-mapai jalan satapak wae ngalawan atuh dah Haji Darso mah dicarek ditatong mapai-mapai jalan satapak kalah naik kana tanyakan burangrang rek ka mana Darso rek nyusul ka bogoh jauh rek kuat moal ternyata ece boro-boro kuateun akhirna Haji Darso ngagoler dina amparan sajadah bari ngeupul mawar bodas intina umur mah anu Gusti urang ulah som ka Gusti Al aya di dieu nu beunghar sombong nu beunghar koret aya nugas jadi haji koret tah saya teh mah teu mikir aya ka batur ari manehanana teu mikir aneh da ceuk abdi mau aya ari oce di penta udunan jang rajaban boro-boro jang sodakoh nyeun pasantren meuni hararese boga kongkorong kalah diamaikeun kaluar baju milaraan ka batur dibikeun hanteu sok aya nu kitu eta boga geulang kadar ge 3 siki bari sagede ramat aya we gagaro api-api ararateul pedah loba batur. Para pamuda awas pamuda ulah jika tadi abdi tu amprok dituting saha eta pamuda tiluan Gusti mawa motor meuli tepikeun ka katorekan cik atuh da batur ge boga euceul hargailah orang yang punya telinga nyanyiap bari oleh weng jelas eta mah ucap pas digasna teh setoran oh meunang nganyuk tah motorna ka ciri eta pas dijahim atuh oco pas mengkol meureun rek di rem kiri dit can lunas eta awas anger maut mah kabeh dunia ditinggal naon nurek dibawa maut ece lain intan mas dan permata mata ece boga gelang boga kongkorong ulah sok dipake komo dipake sombong mending keneh jarwal ti ayeuna abdi mana langsa atuh tadi salaki memek ka ditu ayo we gegereneng ari aku naon cenah ka mamah teh beda we gegereneng we mamah cenah rek ngajinya cenah ka garasida mang eman cenah ngonangna nya ari kitu naon cenah pasti mamah cenah ti garasida teh dibere 7 jutanya teuing beteng leuwih cek aing teh nya naon meuni nanya kitu meuni tata lepek cenah isuk beulikeun cenah kana gelang jeung kana kongkorong teu hayang ning teu hayang tuh kapan urang teh keur nyieun madrasah keur nyieun pasantren mending dipake eta nya meuli keusik meuli semen keramik can kabeuli meuni keukeuh kudu meuli kongkorong teu apal hate abdi mah lain kitu ceuk nalangsa bisi abdi maot ti heula menang abdi capek gogorowokan di dieu sajam sok dipeulikeun kana kongkorong isuk ge to abdi maot atuh ngeuna salaki kongkorong abdi dipake kawin deui najis teuing jaba awewe na teh bala dina grup WA tah mata ece teh ayeuna jual nya cenah bisi ece maot ti heula si erek kumaha ku salaki dipake kawin jaba awewe na bala dina Facebook ih Bu kamanakeun atuh sodaqoh cenah bisi sangsara ku sodaqoh kata siapa tah teruskeun ka Pak Ustad mana qasamalun min sodaqatin bal yazdad harta
nu disodakohkeun sanajan dugikeun ka CF tingali Siti Khadijah bojo Kangjeng Nabi beunghar di kota Mekah Siti Khadijah CF duniana dianggo naon ece ngabelaan aga sabab eta nu bakal ngocor ka ece di mana geus maot teh lain ece lain cau nu digantung-gantung kieu komo lamun milaraan mah teh dibikeun ka abdi geus ya mah naon atuh ece sodako jari dua ilmu anu manfaat tilu anak anu sup ece sorangan urang dikubur geus maot poek henteu tuh geuning apaleun nu geus ngalaman dikubur mah di geuning si horeng nu dihareupeun abdi teh ririwa wungkul wilujeng wengi ka ririwa sok ece nya ece nu rumaos ti makam jung balik deui ka makam urang mati lemburnya Paulis urang ka lembur we deui balik teh keun antep si itu marek ngaliang Allahumma shalli wa sallim wa barik ieu ge ketang cau ge bakal jadi pahala lamun engke disodakokeun jung sanu koyong ieu carana ka ditu cenah abdi mah alimkeun atuh abdi geloba santri kana mobilkeun we na kosong ieu apabila anak manusia telah pergi ke alam putus sudah semua amalnya kecuali hanya 3 yang pertama sodakoh keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya yang ketiga doa anak yang kan dapat meringankan dosa ibu kapungkur ngadamel masjid iya dugikeun karengse Gusti abdi teh meneh capek ngaula anu didamel artos mah ece teh teu masihan ngan tiap dinten nyuguhan tah sami eta ge bakal jadi pahala ngabangun di dunia masjid ku Allah bakal dibere bangunan di surga asal urang aya teraskeun dua ilmu anu manfaat barudak ieu sok ngaraos tara aya di dia madrasah di nia PAUD pasantren aya nu ngaraos budak ibu di pasantren alhamdulillah aya putra ibu nu ayeuna masih di SD jung teang atuh sina aruih ece ayeuna teh geus peuting Allah tita tadi indungna seserian budak cecerik tuh ditutup gogoakan di sekolah susul ece teang ilmu anu manfaat doa anak anu soleh ece yakin nu bakal nganterkeun ece mau sajabat di sodako jariah ilmu anu manfaat lain kiai nu bakal nganterkeun kabagjaan di akhirat lain kepala desa lain RT tapi doa anak anu soleh kumaha carana didik budak ku ilmu kabayang atuh cek keur mangaran budak teh sae duh Acep Muklihin Acep Muhtadin sing sae ngaran budak teh ulah gaul teu pararuguh kolot baheula mah tingali cek budak teh ngaran teu gaul tapi ngandung makna ari ayeuna mah budak teh gaul ngaran tapi eueuh hartina sanami Ois Apriliani ning meni Apriliani da abdi mah cenah Bu Aji lahirna bulan April ari eta nu bulan Februari eta mah Ice Febriani ari itu adi maneh cenah nu bulan Maret Meri itu mah aduh watir engen si Ois adi lancek jeung Meri Asmaul Husna Abdul Manan Abdul Razak Gani Goni Beunghar ece tatangi abdi ge namina Gani Kasep jang dieu jeung sanami Gani ngangi Abdul Asmaul Husna janten Abdul Gani molotot moal cenah Bu Haji da abdi mah ngaran Gani teh lain tina Asmaul Husna tina naon Bapak abdi Angga inung abdi nani jadi Gani oh si eta mah singkatan kumaha cen teh lamun inung maneh mumun bapa maneh iding muning kabayang lamun bapana tata inungna ai anakna ge jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad ibu gaduh budak tilu tapi ku ibu teh diweuhkeun kana agama pangkat gaduh jadi tentara jadi dokter nu hiji jadi polisi ibu keur sakarat engkak-engkakan yakin akan beda budak nu jadi tentara kalah mawa pistol manggilan tatangga hiji-hiji saudara-saudara inung bapak abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Quran mun teu pangmacakeun Quran dibedil sia hiji-hiji nu jadi dokter bari mawa jarum suntikan yang cerikan inungna ece lainal kinan tapi budak anu pernah dipasantrenkeun bisa maca Al-Quran mangpaatkeun ece nganterkeun ka akang salamat dunia akhirat ibu nuju sakarat akang nuju sakarat inung bapak teu tega ditingali ku anak bapak keur engkak-engkakan sakarat kumaha cek anak Yasin wal Qur'anil kumaha deui cek anak ece bapak tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha Muhammad
Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku inung jeung bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung jeung bapa bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu sok matak tah budak kecerung sing teh timbang ayun aming tingali kolot baheula abdi mah baheula ece inung balasnya ka abdi eta setiap abdi ceurik hayang sukro inung rikat langsung dibeuweung da can aya blender sukro sacabom dihuapkeun digaras tepikeun ka erep sukrona teh ce saeutik nya sana teh lolobana mah ciduh inung dihuapkeun ka abdi ece naon nu dihuapkeun sukro sanajan saeutik tapi makna tina eta sukro meunang ngabeuweung la ilaha ditanamkan dari awal keneh kalimah thayyibah kanu jadi anak la ilaha illallah tah kudu kitu ece ge ulah ieu mah ngeyong-ngeyong budak di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak tibalik sugan teh ngabandungan ngais budak ngagoreng pantes inungna teh balas pusing deh ongkoh meureun ka salakina satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru pusing lah cenah bapak ieu atuh aplusan pugu keur masak kararese pepene ieu budak teh dipepene ku bapana ku macek bapana ping pong ibu masak emping bapak main pingpong torepeh keneh budak itu sare wae ping pong ibu muka samping ku bapak rek dirongkong salawat atuh ku salawat ya Rabbi bil budak ceri keneh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi budak ceri keneh wasamsi wa du'a wal qamari idza talaha terepeh keneh wal laili idza yaghsha wan nahari idza talajalla terepeh keneh teke bandol-bandol deui malah budak teh atuh salah ece mah budak hayang pinter budak hayang soleh hayang nganterkeun kasalamatan inung jeung bapana tapi diogo lain ku agama ku rayuan anu teu pararuguh kumanjaan anu teu matak ngarti ka budak dipelongkeun cek inungna teh bang anak taa ieu inung gelo nu kitu mah gelo atuh anak sorangan teu diaku sok geura ce bara-bara ku batur ku inungna ge henteu diaku bang anak caa ieu ucu meni golis-golis teuing budak ngahuleng bari ceurik ari kuring anak saha tuh sarwana bapana ge aduh ucu anak caa ieu meni pintel-pintel teuing budak balas pinter nunjuk ka bapana anak sia Allahumma sholli wa sallim mubarik bu sok dek memeh soleh anak soleh keuneulah inung jeung bapa ulah eureun ece sodaqoh ulah eureun barang pere naon sababna beuki seueur nu dipasikeun yakin Allah bakal beuki seueur masihkeun deui ka ibu beuki seueur anu dikeluarkeun yakin Allah bakal masihkeun beuki seueur anu dipasihkeun deui ka ibu kuladang disodaqoh Allahumma sholli wa sallim wa barik sok tah petugas sorban gelarkeun ieu kanggo pembangunan pondok pesantren Darul Hidayah kersana nu disesepkeun ku Pak Ustad Komarudin sok ibu tong kagok kaluarkeun artosna mi HP tong hayang diangsulan Allahumma sholli wa sallim wa barik sok kaluarkeun saha petugasna urang sambil mau sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli
can tamat eta sok aoskeun sholawat sifat sholawat dokter sadayana nu hadir di dieu jamaah sing sararehat ditebihkeun tina panyawat nu dipasikeun hartana sing langkung berkah digentosan ku Allah nu langkung-langkung amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Allahumma Sadayana sing berkah nu disodakokeun Allah sing ngalangkungan gentosan ka ibu bapak sadayana langkung tilu dikasihkeun ku ibu sadayana sing langkung berkah ieu lingkungan Masjid Al-Ikhlas jamaah urang Garasida sing diparanjakeun yuswana sehat lahir batina kenging syafaat ti Kangjeng Nabi pangpayuna ngalangkungan aosan-aosan sholawat ti laungi ayeuna wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk ece semakin lami orang sing semakin cinta ka Kangjeng Nabi semakin kuat cintana urang ka Kangjeng Nabi supaya naon supaya orang keing syafaati Kangjeng Nabi Sene nah ayeuna teh hari naon aja malam Senin enjing malam Salasa ayeuna malam Senin enjing malam Salasa masih kena ya pangawasan dinten enjing henteu atos abdi doakeun kalau santi dia bade teras ngabujeng ka Jakarta abdi sing salamet di perjalanan dinten enjing abdi bade proses penerbangan kanggo ka Kuala Lumpur Malaysia kalasan abdi diondang ku artis Siti Nurhalisa doakeun ku sadayana ibu abdi kedang ngisi acara di Kuala Lumpur dalam rangka syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Ieu ece ulah diemutkeun masalah nu kitu nu penting urang yuk urang berlomba-lomba ngadamel KHD dan nu bakal dibawa maut mah lain dunia naon nu bakal dicanak maut eueuh deui iwati amal urang dan nu mautna oge urang sanes soleh KHD ece nya maut piraku mamawa amal batur da soleh oge hayang babawaan engke soleh rek mawa amal nu saha bisi ceurik mang soleh kitu ceurik soleh teh soreng amalna teh eueuh ka mana dipaok ku ulis nah nu dicanak mah amal urang KHD ece nya mudah-mudahan ieu pangaosan ageng mangpaat sinareng barokahna hatur nuhun ka panitia ka Mang Eman sekalipun abdi jalan ka dieu meuni indah nanyak tapi mobil mah dugi ka lokasi alhamdulillah jalan sae ka dieu mah alhamdulillah teu jiga kamari abdi ngaos ka daerah Jampang Surade nalangsa pakuwu keur mah jalan butut jaba mobil teu nepi dijemputna ku motor leuheung motorna lamun alus imah motorna bek tuh tukang ojekna hideung jaba bau abdi nu geus meunang make baju alus bari seungit ku parfum leungit parfum abdi seungit erep seungitna ku naon napel kesang bauna tukang ojek ece nya kapaksa dari kumaha dengan eta-etana abdi naek we ece dinikmati we da tugas abdi ngalangkungan hakikatna ti Gusti muntang we ece abdi teh ngajegang muntang kana beuheung tukang ojek sapaparat jalan 5 kilo kabayang atuh ceu 5 kilo abdi na motor teh ece ti tempat nyimpen mobil eta pasea we jeung tukang ojek. Naon sababna setiap digas cekek beuheungna ku abdi teh. Setiap digas cekek, tukang ojek amok-amokan kakarek cenah manghi penumpang teu sopan kieu.
muntang karena bohong emang bohong aing setang gitu paduli teuing dugi kalau kasih jika kieu jemaah ibu kompak capek abdi hilang ningali jamaah luar biasa semangat ngaos ge 2,5 jam dari payun pamuda wungkul ka rasep teh jiga di dia aki-aki wungkul 2,5 jam tamang eman abdi ceramah Allah ari lungsur tina panggung panitia meuni bagur masihan amplop ngan ipis penasaran abdi yang muka api we KWC puguh yang muka amplop dibuka dengan 50.000 teu kurang teu leuwih pasti teh pahili ngan kurang yakin diilik-ilik si horek aya dina amplop ngaranan eta amplop teh nya pahili eta amplop jang MC mata punten kamang eman ti ayeuna pisahkeun nya bisi pahili tak mana jang abdi mana jang protokol kita ngeceulah mandang buruk ku jelemanya cenye bisi naon bisi terjadi dangdanan hayok we karena manusia mending urang karena Gusti Allah bu tunduh sok ayeuna arwih ka dieu bilih ayeuna teh acan tepan Isa ayeuna teh acan tepan sok bil ayeuna teh acan tepan heula nya bilih ayeuna malaikat Israil nyabut nyawa ka ece engke pas subuh ece teu netepan ka siangan kumaha karunya tuh tepikeun ka ayeuna bi odah mah stres ece kamari ece hampir-hampiran tabi odah ayeuna naon sababna soak tepikeun ka ayeuna bi odah teu salat Isya kaburu kaburangan subuh datang malaikat nanya ka bi odah cek malaikat man robuka reuwaseun bi odah disangka maot padahal ngimpi ari pas hudang bi odah ternyata burat ece teu bisa nyaring si horeng salaki bi odah geus luhureun lain malaikat ieu kitu ece kukupingan bi odah man robuka horeng teh salakina mah rok buka Wasallim mabarik alaihi sallu ala Nabi Muhammad doharodinul kela neng awas yuk orang ke lambaikan tangananya ya hanana kemenangan peperian orang iya panangan dikecupkan kan hajar aswad can pernah ka Mekahna yuk orang angkatkan panangan sambil sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik di mana aya ya hanana lambaikan di mana aya padlu minallah acungkan curugna sebat lapad au doharodinul muayyang ada biduhuri Nabi Ahmad doharodinul muayyang ada biduhuri Nabi Ahmad ya kana Nabi Muhammad dalikal Fadlu siapkan curug ngacungkeun sebat Allahna Sida bersolawat semuanya berkah selalu insya Allah Rodinul muayyad biduhuri siapkan curugna acungkeun sebat Allahna teu aya deui anu wajib diibadahan nu wajib ditaati parentahan sareng laranganna iwati satu la ilaha illallah Allah wahdaniyat bidat bisifat bil afal hanya di Allah terakhir hilang capek karena tos sholawat aduh kamar ge kitu teh ece di Jampang Surada ge leungit capek daya sholawatan pas wangsul abdi ece di bahanan berkat ku panitia meuni genep kardus eta mah ditumpuk we na ojek teh meuni pinuh ka luhur biasana masuk 10 kardus Mang Eman biasana mah gitu ngan ieu mah hese dana motor gitu genep kardus ge meuni hese ece akhirna mah opat we nu kabawa teh dan nu pentingna we aya beas aya hayam pokona mah da Mang Eman ti mana-mana ge beas mah tara kaliwat eta mah nu biasa gitu cenah Mang Eman mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna Koco abdi naik deh kana motor bek tuh pokona mah ditumpuk berkat pangluhurna hayam hirup eta mah komo hayam hirup mah ti mana-mana ge sok tara kaliwat aya jabat tara hiji Mang Eman da sok ganeng hiji mah baladna jadi
Sok sajodoh Mang Eman. Punten Mang Eman ieu mah nyarioskeun anu atos ieu mah. Cenah Mang Eman teu acan ulah seueur emutan Mang Eman. Sok we kanu atos geura nurutan. Ngahaja Mang Eman abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisi aya beas jeung hayam encan di karungan. Kitu we lah Mang Eman. Kapan kudu saling emutan atuh colok ocong muntang ocong abdi kana beung tukang ojek deui. Saking semangat tukang ojek ngabonceng nu geulis ece motor teh dikontrol si horeng rem motor teh blong. Begitu mudun ceger teh nabrak tangkal kalapa puas tukang ojek nang karak bengkang dina kotakan sawah teu hayang nulungan ieu teuing paeh teuing hirup teh tukang ojek naon sababna riweuh abdi moro hayam leupas atuh da. Teka pangieu cegeus dicorongan ku baterai HP ge riweuh ka mana tuh hayam akhirna mah abdi mangih entong batur eta we nu dibakal. Sakitu nu abdi hatur kirang langunah punten ka sadaya yuk ieu kade makmurkeun Mas jid komo ayeuna bade sakedap di mayunan bulan naon ace Ramadan yuk makmurkeun ramekeun para pamuda ulah ngarasa gagah jeung kuat can termasuk gagah jeung kuat lamun urang taradae ka Mas jid Cipeujeuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeujeuh pamimarulih ulah ngupat kawanan hatur nuhun ka sadayana panitia hatur nuhun ka Kang Ustad Kojeng mudah-mudahan sadayana disalametkeun disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tong wakat cengkat dan can ngadoa tuh jurig mah geus carengkat. Ih da jurig mah kacaduna eueuh tuh doa. Oh pokona mah jurig mah lamun ayeuna bade ngadoa teh sok sarieun cu. Panason ku doa teh mata geus carengkat baralik we ti heula. Jurig ya mah jurig henteu jelema mah henteu. Ngan bilih aya ibu-ibu bapak-bapak sapalikna nu euih ti payun sateu acan doa eta teh ngaranna mingat eueuh eta mah. Mingat tuh cek nu lapar yuk engke dugi ka bumi taruang da abdi ge insyaallah panginten lapar ngan moal tuang da abdi mah tara tuang wengi ece nya tuang nage nasi we ece tara tuang wengi ece sok tuang nasi atawa beas sangu lain beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring ece lain tina piring oh sok ece dalahar dina piring temenang nu alus mah dahar mah dina kursinya dina samak dina karpet kade kirang sae bujur badag nyengcelena piring ari sangu dibalatakeun dina karpet buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tidak sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan aminan. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an. Buah kaliki meserna di parapatan mun Mang Eman ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Atur nuhun terima kasih atas dukungan semuanya. Mudah-mudahan doa ti sadayana diijabah doakeun eueuh abdi hoyong jadi presiden. Karunya abdi rek ngangkat harkat darajat Mang Eman. Lamun abdi jadi presiden Mang Eman bade langsung dilantik menjadi menteri agama jurusan pertahlilan. Hadanallah wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara parantos yang saya gitu naik orang sami adua ke Allah Subhanahu wa taala orang ucapkan sasarengan kuangosan alhamdulillahi rabbil alamin. Sim kuring sakitu anu teh saya katurkeun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal qullu lana sallu alaihi al-islam lana dina wa jami'ul qawnil ana wa qana
jadi